Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Nu bade sawer, kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Budak teh adeureun tuluy silih reret. Kakarak ayeuna mah inget deui kanu tinggaleun. Teu papanggih jeung Udin. Di ditu Udin mambi. Teu tiasa turun. Hah? Teu tiasa turun. Teu bisa turun tina naon? Cek juru tulis ngagebeg reuwas. Tina tangkal Gandaria. Astagfirullahaladzim, na aya budak. Cek nya juru tulis bari asup ka imah bebeja ka salakina. Telila torojol juru tulis norojol. Dina Gandaria saha cenah, dina Gandaria saha? Duka tuh. Poho teu ditanyakeun. Hei, Oteng ka dieu. Dina Gandaria saha? Dina Gandaria saha si Udin teh? Dina Gandaria Mang Encim bi. Teos juru tulis kapipir nyamper taraje. Gidi gue ngajugjug kebon Mang Encim. Mitra kaum dangu teka catur di jalana barang anjog kanu dituju. Breh weh kasampak anakna teh keur digandong ku Mang Encim dibawa turun. Datang ka handap lesot tina tonggong nu ngagandong teh gek wae diuk bari euriheun. Ramoh poe kabur pangacian. Reuwas katungtungnakeun geus sasadu menta dihampura ka Mang Encim mah juru tulis teh balik ka bari nungtun budakna. Barang nepi ka imah sanggeus reureuh pok nyi juru tulis ngomong kanu jadi anakna. Nanaon atuh Ujang teh? Ngadon tatayekan di kebon batur. Kumaha mun ragrag? Untung wae Mang Encim na bager. Mun sejen mah di palengpeng boa. Udin tenembal ngeluk we kawas bueuk menang mabuk. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Bareto ngador ka hulu dayeuh. Ka Tegal Jurig. Ceuk juru tulis ngagerendengan anakna. Ayeuna geus derdeui. Bangor Ujang mah ngadon ngaranjah bubuahan batur deui. Ngerakeun sia mah kalakuan teh. Cek mau ge ulah bangor Ujang, ulah bangor. Geuning atuh teu beunang ku omong Ujang teh. Meuli we hayang Gandaria mah atuh pan di pasar oge sok aya. Da Ujang mah diajakan ku Oteng jeung Ale. Nah atuh make daek. Pan nyawa anu batur eta teh. Da Oyib ge kapungkur ngala. Itu da baraya na Oyib mah beda deui jeung urang. Tuman eta teh ngagampangkeun kana papelakan batur. Hayang kawa si Kardi, nyaho si Kardi urang Cilumbu. Mitra kaum dangu ditanya samodel kitu si Udin gideug. Budak bangor si Kardi teh. Tara nurut kana papatah nu jadi kolot. Ditewak ku polisi tuluy dianterkeun ka Tangerang.
dikerem di penjara paranti ngabui barudak bangor. Hayang Ujang dibawa ke Tangerang, hayang. Ujang gidag deui sababaraha kali. Ulah bangor atuh arimbung mah. Ya Jang, si Kardi ge unggal poe kudu macul di nu panas atawa mek prekan batu koral eta di Tangerang nate. Ti isuk eta nepi kaburi teu meunang eureun. Daharna jagong we jeung cabe lujuran tada dibere sangu. Ceurik wae gawena teh unggal poe teh eta teh. Tah, kitu geuning ari budak bangor teh. Kaduhung we geus dibui mah. Untung we tadi teh cilaka oge. Kumaha mun ragrag nepi ka dongklak. Geus gara mandi ka ditu. Moal dibere dahar can mandi mah. Udin Gudagiru indit kacai. Mitra kaum dangu, sabot mandi jang Udin pikiranana inget wae kana carita nu jadi bapa. Dina hatena janji moal deui-deui bangor sieun dibui di Tangerang cara si Kardi. Isukna keur memuluk bari si Duru hareupeun hawu pok ditanya ku indungna. Kunaon peuting ngagoak teu pupuguh? Ditanya kitu Udin rungah ringe. Sarete jiga nu teu tibra. Kalah ngalindur gogoakan. Saha nu ngagoak teh mah? Ujang. Peuting ngagoak keur sare ngimpi naon? Udin ngahulang siga nu keur nginget-nginget. Oh muhun mah. Ngimpi eta keur naek Ujang teh dina tangkal luhur teh. Geleber aya manuk galudra hiber ngadeuketan. Kukuna sareukeut rek ngaranggem ka Ujang. Tulung cek Ujang teh. Paingan atuh ari kitu mah. Mejeunah wae diranggem oge budak bangor mah. Nah da Ujang mah teu ngala endog piit. Oteng jeung aleh nu ngala mah. Tuh geuning. Kitu wae sing goreng ari arulin teh. Keur naon endog piit. Da teu matak seubeuh. Kawas tara manggi endog wae. Cik Oyib mah ari ngalandog piit teh sok diranggem ku galudra tuluy dibikeun ka anakna cenah dijieun cocowan muhun eta teh mah. Ha bener. Ari manggi piit kudu diomongan cenah Cik Oyib teh ka Oteng jeung aleh. Ujang mah henteu cenah da teu ngala. Kumaha cenah diomonganna teh? Piit geura nyatu sing sareubeung. Geura rendogan deui kaula moal ngaganggu kitu cenah Cik Oyib teh. Muhun eta teh mah. Ha bener. Sok atuh. Ari geus madar na kaditu ka Aki Uda. Antaran gula kitu keur ngawajid. Ah rek bari nyuhunkeun ku kurudnya mah nya. Tong lila teuing pan rek sakola. Ih da ah dayna mah mah. Ai heuh. Jig atuh.
Mitra wanci manceran harita teh. Langit lenglang taya aling-aling. Di kaler lembur kadenge sora walungan Cimenyan. Nu caina ngagulilag syah awor ka angin-angin. Dina kaayaan kitu di mah Aki Uda pok Udin ngomong. Aki Uda, cek emak anteran gula cenah keur ngawajit. Udin tina lawang dapur. Ke ari geus asak. Kadieu atuh ujangna tadi uk di dinya dagoan. Nyuhunkeun wedangna Ki saeutik. Ih, geus kaliwat atuh wedang mah. Geus jadi kinca. Mun ti tadi mah kadieuna geura pepes. Nini, geus rumah mat. Aki Uda bari red ka Nini Asmi anu keur nyiksi kalapa. Tuluy diabrukeun kana kancah gula. Kek geura ku Aki dibere pamepesna ngeunah asa kalua. Sabaraha bonjol cenah mah ujang teh mundutna. Duka da keur ngawajit cenah. Dua cenah mah caritana ka kuring mah dua. Cek Nini Asmi. Sabaraha lodong eta teh langna Aki? 3. Nah amisnya cai tina kawung teh pan teh digulaan. Nyaho atuh. Da tiba heulana ge geus kitu. Kusaha digulaanana teh Aki? Nyaho ku bidadari bejana mah. Batot cenah geura jahit. Mana leukeurna tah geuning sok didinya. Cek Nini Asmi bari ngajajarkeun citakan dina rampadan. Aki Uda tuluy nyait kancah sok kana leukeur. Cur-cur gula kana citakan. Kan wae nyitak mah ku kuring. Jahit we bubui sampo bisi tutung. Cek Nini Asmi. Oh Aki, naon ari widadari teh Ki? Udin tumanya ka Aki Uda penasaran kana widadari. Widadari teh putri gelis. Di ditu ti langit. Aki Uda bari ngorehkeun bubui sampe. Geus dikeprukan lebuna sok kana piring seng. Kop tak bubui sampe. Hipu teh geura. Sampe cigaru. Kewang nyuk gula haneutna saeutik. Sok ka dieu nya Aki widadari teh. Sok kana tangkal kawung. Kumaha? Enya ari aya kaung leungeunna sok datang nganteran gula mapae taraje emas turuna teh teh taraje emas uloh enya katumbiri kadeleuna ku urang mah taraje emas teh sanyana mah katumbiri koptah gula haneut asaan ngeunah gerajang jeung bubui sampe. Siga kumaha widadari teh Aki? Nyaho atuh. Da Aki macan kawenehan papanggih. Gelis cenah bejana mah. Ari aya kaung leungeunnan wae nya ka dieuna teh. Ih, ramon cenah. Ari aya nu nalang sasok datang nulungan. Bareto ge urang pasir luhur. Ku widadari cenah ditulunganana teh bejana. Dongengkeun atuh Aki, ujang hayang nyaho. Cek Jang Udin. Bari ngahuapkeun bubui sampe beunang nyocolkeun kana gula.
kieu cenah ieu geura dengekeun di pasir luhur baheula cenah ieu teh aya aki ge ngadenge dongeng teh ti kolot basa aki budak keneh aya paneresan beunghar boga anak lalaki hiji beunang hayang pisan dibelaan tatapa cenah nu matak ngaranna ge si Tapa eta budak teh Naon dari paneresan teh Ki? tukang nyadap. Oh atuh cara akinya? Enya, tapi aki mah nyadap sote sasambian. Ari paneresan mah taya deui gawena dengan nyadap wae jeung ngagula. Tah, si Tapa umur 7 tahun. Bapakna paeh yatim we budak teh. Indungna kawin deui kanu sejen. Bapak teh si Tapal teh lain jalema tukang gawe cara jenat bapakna. Ieu mah pangedulan. Karesepna ngadu hayam jeung dahar royalan. Atuh pakaya ditinggal bapakna si Tapal teh meh beak dipake teu puguh. Si Tapa tara meunang minge. Unggal poe dibalakasakeun kana gawe ti isuk nepi ka burit tara kaureureuh malah remen ceurik balilihan disiksa ku bapa terena indungna oge ngarasa kaduhung geus kitu mah hanjakal boga salaki kanu gangas taya ras-rasan terug-terug watir ka anak seubeuh ku panyiksa tungtungna berak gering nepi ka henteuna maot ninggalkeun anak nu gelis si Tapa beuki sangsara beuki seubeuh ku panyiksa isuk sore kudu nyadap ditaheur ku sorangan tuluy dijual duitna dipake taruh ngadu hayam ku bapa terena. Kalapa pamepes bikin ka ujang ngeunah asa kaula cek Nini Asmi Mairan kop gerajang kadinya engke sore ka dieu deui hayang wadang mah Mohon eta kumaha terasna Ki? hiji mangsa si Tapa rek nyadap pas sore harita teh koplo dong kopeso pagas di soren leos indit nepi ka sisi leuweung pruy hujan poyan barabat katumbiri nutu kana kawung sadapeun kalacat si Tapa naek kana sigay nepi ka luhur ceg kana lodong aneh bet hampang lodong teh teu ampeg cara sasari ari diilikan sing goreng kosong ret kana leungeun kawung tuhur taya rambas-rambas arek dibonjorankeun moal gula keur nyulis teh tong ret teuing atuh bungkus we ku upih da lain jualeun ieu Kumaha geus kitu Aki? Tanya Udin kalayan Daria. Kacida si Tapa teh handeulunana eta teh sabab tang nentu baris disiksa deui ku bapa terena lamun balik lengoh teh ceruluk weh cimataan bawaning ku nalangsa ulah nalangsa Tapa cenah ulah ceurik ceuk sora nu ngomong si Tapa ngagabag ret kahandap taya jelema saurang-urang acan padahal tadi eces pisan kadengena nu ngomong teh dihaja eta teh ku kami di saatan cenah cuang bongan dipake teu puguh ku bapa tere maneh heuh saking kucuai cenah sok dipake teu puguh ku bapa tere maneh si Tapa luak liuk deui hayang sidik anu ngomong ieu kami cenah di dieu di luhur
si tapak tangga breh we awewe gelis ucang-ucang dina tungtung pucuk kawung papakeana sing sarua hurung herang. Oh, teu lewangeun eta teh Aki. Ucang-ucang dina pucuk kawung. Ujang mah dina tangkal ganderia oge lawang pisan. Teu. Dan nu kitu mah geus biasa. Lempang dina mega ge cara urang dina taneuh. Bengong we si tapal teh. Hamar-hamir leuas jeung sieun sagala aya. Terus kitu kumaki. Tong sieun cenah kami teh widadari nu nyaah ka maneh. Tong teuing nyadap deui cenah tapa kaditu anggur tepungan uwa maneh. Da kuring mah teu boga uwa cek si tapa. Ieu teu umum cek widadari teh. Teu nyaho wae meureun maneh mah tapa cenah. Di ditu uwa maneh teh di Nagara Pageuh. Di mana Ki? Di Nagara Pageuh. Da bapa maneh ge cenah asalna ti dinya baheula teh. Lalakon 7 poe 7 peuting. Pernah ngulon ngaler ti dieu teh. Oh, terus kumaki. Teangan we cenah ngaran Ki Ardawa. Tah eta uwa maneh teh. Maneh baris dipikanya dawa maneh gabug teu boga anak. Tah nini ge asal nanti Nagara Pageuh jang. Aya lain ngaran Ardawa di ditu Asmi. Nyaho teuing tapal. Ceuk nini Asmi. Sugan we bejana baheula aya nu ngaran kitu. Heuh kitu. Nyaho atuh teu ngadenge. Teu puguh kalot-kalot eueuh nyaho sia mah. Cek Aki udah bari nyengetkeun rokok kana ruhak. Terus kumaha Ki? Tah si tapal turun datang ka handap ngahulang we di pilampaheun teh. Ke cenah daguan heula tapa cek widadari teh. Nah teh eta mah ujang anak kalayang teh widadari teh ngalayang. Jerut turun tuluy mapatkeun jampe. Tepuguh ti mana jolna yang elek we aya kuda. Buluna bodas bersih tapi aneh jangan cara manuk. Si tapa ditumpakeun kalayang kuda teh hiber cepet ngaler ngulon. Oh, kumaha eta teh jampena Ki? Atuh atuh. Sugan maneh apa Lasmi? Nyau teuing atuh. Jampena lieu teh. Sajampe widadari. Teu ingat tuh. Nah, kieu jampena teh. Hau naon. Marajukut di juru. Jampe naon eta teh? Gandeng deuleu. Oh, terus kumaki. Hau naon aya jukut di juru. Bau naon bau hitut nu ngajuru. Kasebelan aki-aki teh. Atuh lain cepet tadi kitu mah. Cek Nini Asmi bari kerung-kerung we. Naon cepet? Tadi cenah hibar cepet ngalir ngulon. Kumaha ngalir ngulon cepet? Ngalir atau ngulon atau ngetan cepet malah ngalir ngulon.
bulak belok mah dan eta mah. Hai, cepet teh tepung kalpengkol. Cara urang lempang di jalan. Ieu mah lempeng we ngajugjug nagara pageuh. Oh gitu terus kumaki. Ngan sakilat geus nepi eta teh Jang. Si Tapa turun di buruan uwana. Kuda teh los weh leungit teu puguh ka mana-manana. Kuda naon eta teh ngaranna Aki geuning jangjangan. Pan eta teh kuda semprani teh. Kuda semprani. Enya. Sok aya keneh ayeuna kuda semprani teh Aki. Nyaho atuh. Sok we sugan ari aya tulunganeun mah. Mun dititah kitu oge ku widadari. Cenah mah ayeuna mah kuda semprani teh sok menembongan di sisi basisir laut Pangandaran. Laut naonnya? Anu kabeh ditu teh geuning sama meh Batu Hiu nu arah ka Grand Canyon, Cukang Taneuh, Laut Madasari nya di basisir Laut Madasari Pangandaran. Kumaha tuluna si Tapa teh Aki? Tuluina mah senang we jadi beunghar nuikeun pakayauana. Mata kabitanya si Tapa amanya. Puguh we nu mata kade jelema kudu bager. Jika ditu emak bisi dadepen tagulan geus diwungkus. Ngadongeng diatuki sakali deui. Engke we engke ari salse. Ayeuna mah akina rek muput lodong bawaeun nyadap engke sore. Tembal Aki Uda. Mitra kaum dangu teu karasa genep poe geus kaliwatan. Kiwari poe Ahad deui. Dina kaayaan kitu Jang Udin keur memuluk di dapur Kawasasari. Gawat dahar teh. Gara ka ditu ka Mang Mita, Cek indungna. Aya naon ka Mang Mita mak? cokot duit cenah cek Abah. Nitah nama ka emak, tapi kapalang keur ngawajit. Ku ujang we nya. Da geus bisa ieu. Kade sing hati-hati. Asupun kana saku bisi ragrag. Sabaraha cenah mak artosna teh? Teu nyaho da ladang pare. Sabaraha we dibarena ku Mang Mita. Yeuh. Carecet keur bungkusna yeuh asupun kana saku. Ari Abah ka mana kitu emak? Teu nyaho da tadi disamper ku bapak kubu. Jika itu engke diagehan wajit. Nya, wajit ngora ku emak. Tembal indungna. Mitra kencling Jang Udin indit bari ngambeng beuleum opak. Nepi ka tungtung pasar prok jeung babaturanana. Eta geuning Jang Udin, rek milu Jang. Cek Uju. Ka mana euy? Tanya Udin penasaran. Urang mah arek nauk kombongan yuk. Kombongan uing geus dila tadi teang-teang, geus genep Ahad. Yuk geura Jang. Kamari ieu ge si Misna. Untung mani menang satengah ayakan sia. Lelehna ge aya 14 nya teng. Jaban nu sejen. Yuk Jang yuk. Engke laukna urang bagikeun. Ah moal. Dari ka ditu ka Mang Mita. Bodoh ujang mah. Resep geura. Meumpeng leutik caina. Kamari ge geus tembong upres. Yuk geura Jang. Da dititah ku emak, dititah ku mana yang duit ka Mang Mita. Engke we atuh ka Mang Mita matas marak diantar ku sararea nya euy. Cenah. Mitra kaum dangu dikitukeun batur-baturna arunggeuk. Udin asa-asa rek milu kabitaku resepna, tapi inget ka indungna sia nyarekan. Arek Jang. Jig we atuh, uing mah moal.
Nyan atuh. Yuk oi. Urang mah tiluan oi. Cek si Uju bari indit dituturkeun ku batur-baturna. Mitra kaum dangu jang Udin ngajanteng weh nenjokeun nu arindit paayang-ayang gung waasnya mitra ayang-ayang gung goong narame gitunya menaki Mas Tanu gitu kacida kabitaeunana ujang teh tapi rek milu teh sieun Mang Mita nyaba manten mun luput teh bapana meureun ngambek baturna geus tetembong mah leos we ngajugjug ka Mang Mita kasampak pribumi aya di pipir keur ngedukeun letak di balong di bebarang ku abah ujang teh nyanda kantos ya cek Mang Mita muhun tembal Jang Udin Ari abah kamana tuh galing teka dia duka dasarang pakuwo cenah emak keur ngawajit mi warang ujang we ka dieu ke aduh mamang keur kapalang bobolokot sakedeung deui nya ulin we heula cik tuh ngala jambu jeung aceng jug milihan sugan aya nu asak. Yung gerajang urang naik aramis geura jambu nage cek Aceng berebat barudak murut tangkal jambu terekean naraek tinggun tayang milihan wasak geus menang tuluy di dalahar bari arendek-endekan endek-endekan lagoni cenah Mitra menang pecang sahiji kitu nya Mitra wahasnya moal aya barudak ayeuna manu kikituan Mitra di ditu aya tangkal jambu nyang cek Aceng. Oh wah, aya we tangkal jeruk mah. Jeruk jamblang cenah ngeunah teh. Amis muhasem. Mun Aceng kali itu rek dibere ku ujang, tapi ayeuna mah can arasak. Mending jambu jeung jeruk jamblang mah jang. Jeruk mah buahanna setahun sakali, jambu mah mayang. Nya. Tapi jeruk jamblang mah galede buahna. Hiji teh tarabea kuduaan euy. Ari jambu mah tilu ku sodangan hayang keneh. Kadaria barudak mere Cek indungna Aceng kadia ka dapur barudak paheula-heula turun jeleng-jeleng weh tina dahan nu panghandapna tuluy balap ka dapur kop kadinya geura dalahar ngariung tabelum tawesna hiji sewang tah banjur ku kecap kadida loba cucukan bisi kabeureuyan himal we Mitra barudak teh dalahar bangun paronyoeun pisan moho sono kana beuleum lauk ujang teh kelas 3 ya cek Mang Mita ka Jang Udin muhun Mang tembalna bari ngosom sakelas atuh jeung Aceng sakelas tapi Aceng mah dina bangku tukang ujang mah di tengah sareng Oteng tah sangguan deui sing wareg cek indung anak Aceng atos jika tuh geura uih bisi borang toing ieu artos kanggo emak yeuh nya kamakeun ka di leungit ieu teh duit leutik bisi leungit moal ieu bapana moal sugan moal bungkus we ku carecet Mang Mita yeuh carecetna ujang mawa atuh udang bungkus we tah sup kana sakukeun kadenya bisi ragrag kade ieu lain duit leutik Mitra kaum dangu Udin balik leungeuna meus-meus ngaragap saku ngarampaan duit bisi ragrag
Mitra kaum dangu, barang geus deket kasih simpangan ka jalan gede, kadenge sada tatabehan ngaguru berebet lumpat serog ka jalan gede, red kalebah datangna sora bereh weh jelema ngabrul siga nu iring-iringan pangheulana nu nabeuh dog-dog ngiringkeun nu ngigel tembongna ti kajauhan mah beki deket sing horeng kuda lumping nu ditabehan teh sisirig disurakan ku barudak mani ayeuh-ayeuhan tukang ngeunana nu nabeuh angklung jeung calung ditema ku genjering budak sunat beunang ngadangdanan ditumpakeun kana kuda pada ngagondeng kenca katuhu padahal mah lindeuk kudana teh malah sigana mah lempang nageges teu pati puruneun. Jang milu yo Udin ngalieu kalebah nu ngagaroan horeng oyib jeung batur-baturna keur ngabring-ngabring kuda lumping. Yo jang urang milu ka ditu cek oyib bari ngadeukeutan. Ka mana ieu nu iring-iringan teh? Ada ka mana nu iring-iringan teh yeuh? Ka ditu ka Citomo pan di ditu nu kareana oge resep kara rek dimaenkeun nyaan kuda lumping ge di ditu mah adi geus motah mah parege gerewas-gerewas we dihakan cara urang kana kurupuk. Oi, komo bareto mah basa di Cidahu, beling teh digelang tuluy di dahar, letah ditongtotkeun, digesel ku bedog, nepi ka mesapati, teu nyarieu eta teh yib. Cek si Umri, moal da bogaan ilmu nu kitu mah. Engke we atuh. Kuring ieu yo. Hayu atuh, hayu rek milu moal. Arek main di moal cenah. Arek tadi geus ditanyakeun kayak itu tuh mamang itu nu mawa dog-dog gede tuh yuk geura urang ka itu hayu yuk mitra kaum dangu lat we mitra Udin poho kana omongan indungna poho kana duit nu sakitu reana nu aya dina sakuna. Na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.